Stop, selamat siang. Siang, Pak. Cobi Bapak ningali eta STNK jeung SIM-na Neng, sok. Mangga. Kumaha Pak da ieu mah sanes motor abi, motor kaeng nambut. Surat naon wae anu dibawa? Perkawis ieu mah ieu abi teh ngabantun. Naon SIM? Muhun. SIM bungkul. Muhun. Tah lamun kitu ieu SIM ditahan ku Bapak ke sidang tanggal 20. Aduh, Pak, kumaha atuh da bilih ieu kumaha nya cing aya kebijaksanaan we atuh Bapak teh Ieu mah peraturan Neng atuh, peraturan pemerintah. Ari mah tugas Bapak mah penting ya, kudu sidang wayahna tanggal 20. Kumaha atuh Pak cing aya kebijaksanaan we atuh Pak Wayahna Bapak tugas ieu loba deui uruskeun. Mangga atuh Pak ari kitu mah.